Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae deret manehna, najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan. Hate asa beuki panasagaran hayang geura babareungan. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae deret manehna, sok sanajan loba anu ningsieuna. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, hate leutik moal bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, anu penting jeung kuring bisa ngajodoh. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, sabab hate teu bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, sugan pareung jeung kuring bisa ngajodoh. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae deret manehna, najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan. Hate asa beuki panasagaran hayang geura babareungan. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae deret manehna, sok sanajan loba anu nyingsieuna. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, hate leutik moal bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, anu penting jeung kuring bisa ngajodoh. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, sabab hate teu bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, sugan pareung jeung kuring bisa ngajodoh. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, hate leutik moal bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, anu penting jeung kuring bisa ngajodoh. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, sabab hate teu bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, sugan pareung jeung kuring bisa ngajodoh.
panon poe gesuru sinar layung nyangan luhureun gunung sorat tong keret mapakeun wancireup-reupan kuring ngampi kana kekepan mun wanci peuting geus datang kuring tibra ngagebrak dina aisan neleng-neng kung geura gede geura jangkung hariring pepeling pangdua nu jadi indung kitu ceuk emah geletik kuring baheula kanyaah majeng bapa natrat karasa nepi ka ayeuna aya batasna ma bapa abdi hampura masa can bisa ulang kalima wanci peuting geus datang kuring tibra ngagebrak dina aisan neleng-neng kung geura gede geura jangkung hariring pepeling pangdua nu jadi indung ceuk emah geletik kuring baheula kanyaah majeng bapa natrat karasa nepi ka ayeuna